pancen teu nyanggut. Nyanggut. Anjing, mana anjing? Aduh, sia hese euy, gelo. Aduh, apa euy, goblok Wah, langsung di guys. Kumelip di jero cai nu kumeledang di jero liang matana culeuk seugeut kacet nyanggut sia. Anjing ieu mah gurame goblok. Alah, naon ya? Gelo. Waduh. Lain lauk goblok ieu mah gini. Edan, aduh, naplok aing suga teh kudu. Rame cik aing. Alah, sia barudak. Nu saha ieu? Kacau ieu mah. Aduh, kumaha ieu? Teu beunang bagoy teh euy. Lama gagal ieu mengusir teh yes. Aduh li bawa ku aing. Sugan hayang cambu euy di mah. Kacau ieu. Najan angin dordar gelap saya pisah neger nyungkan sanajan awan rancut. Ih, kamana kutang enengnya? Tadi tidak di dieu, neng teh. Tapi sia itu. Amang! Tak kutang eneng! Amang! Aduh. Ya Allah, eta amang-amang. Kutangannya kok tiba-bawa. Kumpul takut siga keyup gitu. Mau usap di mana sih?
Ini di mana mah? Mah nenyo. Naon si aya nu kieu Andi? Di mana sih? Bisa dibuka. Di mana sih ieu? Mangi. Mangi di mana? Jadi Oh, sia ieu eta kutang nini sia ditali-tali ka dieu. tog. Naon? Hah? Seneng Enji ka mana tuh ningali? Tadi mah ayah dah. Ya, kamana tuh budak tehnya? Ayo tuh ya orang kayak mana tadi kacai cenah tadi. Oh, hayo tuh susulan. Lami-lami tuh. Cai atuh urang sabar nyanyi heula. Tuh kan yang seneng aja. Neng, Neng, mana teh di mana nih pilarian tak tadi teh aya. Lagi milarian. Iya. Nanti mana? Kemana? Kunaon buat banget gitu? Neng, kunaon Neng? Buat Sedih. cara nu teu boga duit kunaon enak. Kunaon cara nu teu boga duit wae? Neng, ari Neng teh aya naon? Teh milarian ieu teh. Kunaon coba? Tadi tepan Neng teh naitan acu. Terus Ada yang kehilangan. naon? Emas gitu nu kehilanganna? Neng teh kalung kita naon? Naon nu celana? Gelang? Cincin? Eta kalung dipake? Naon atuh nu leuyitna? Utang Neng longin. Di mana gitu? Rajan atuh bisa leungit, bobogaan sorangan bisa leungitnya di mana? Atupan di poe ku Neng teh. Gua murah gitu pilarian ku Neng. Sekaya aya wae si Neng mah. Is duka, bobogaan sorangan ge bisa leungit. Atupan di poe ku Neng teh teh. Sugan aya jelema liwat teu? Aya jelema nu liwat gitu. Da pokona mah tadi teh Neng teh ningalinya. Aya amang-amang nu mau mawa kutang Neng teh. Saha kumaha ciri-cina kumaha? Ciri-cirina teh kumahanya tadi teh da. Amang-amangna teh kumaha tadi teh nya? Kolot ngora. Kumaha? Kolot pokona mah teh. Heg lumpat teh siga keuyeup. Oh, Kamana Neng atuh liwatna? wah salah deui eta. Saha? Usahanya poho deui. Kumaha kolot ngora kitu rada alus goreng patut kumaha? Is da pokona mah teka tingali ku Neng teh si kutangna tadi kitu-kitu we teh kumanehna teh. Moal atuh si ceking. Itu lain tuh, nu dibawa ku si Jojon lain itu lain. Itu. Lain atuh menyedokil kitu eta mah heg hidung. Aduh, nu mana deui atuh? Warnana atau rendanan atau kumaha? Anu Neng mah pink-pink gitu udah gaya kene. Lain mana tuh itunya? Si Jojon mau anu saha itu orang tanyakan lah yuk. Jojon, Jojon. Gak ngumpat. Ya ada si bang kokok eta mah. Cunihin. Tapi siga nu Neng eta teh. Atuh ai tadi lain, ai geus jauh. Tuh orang udag. Si eta teh biheung ka mana mah? Kendala. Kumaha tuh? Engke kena engke pansok liwat deui ka dinya ngarit urang tanyakeun. Oh nya atuh. Neng mah atuh lain ditelek-telek kita tadi. Kembali lah, gitu-gitu wae yuk. Ayo nama orang masak, yuk sosonton. Iya atuh. Neng yuk kembali lah, tong kudu sedih-sedih. Siap ya nanti teh kita pergi ke sana nonton bareng sama anak-anak sih, soalnya rame ada bintang itunya dari Cianjur, siapa namanya tuh? Usep dibawa tolol gua kabur rasakeun ka budak wae budak teh yang wae. Hey
ge karak pulang. Nya, Ari si Neng Lia ka mana? duka. Magrib can balik-balik budak teh. Kamah lain tong sina atulin bawa tadi duaan. Apanya nak saurang-saurang motor na Abah. Pira kudu digenol. Oh, genol kabeh. Daripada kitu tinggalin. Si Abah mah kitu. Mana si Neng Lia? Apa ngiringan organisasi heula? Alang nginging luan kitu patut lah teguna eta mah. Nyangu budak awewe mah nyangu. Kumaha atuh? Teang deui mending teang deui. Kumaha yang jauh atuh Abah? Telepon. Mana hapenana oge? Cina balik gitu buru apa ya yang dahar ieu. Ieu tah hapenana oge. Telepon buru telepon sina balik buru. Nya bae. Awewe mah nyangu kitu nyangu. Nya. Buru telepon buru. Buru atuh buru. Teu ada di teangnya bahnya. Ye, budak teh. Ye. Eta budak kalakah kabur. Goblok teh. Awas ya, Neng. Ditah neang kalakah balik. Allah. Neng, kalau misalkan ini ayah diajak mau ngonten bareng, kira-kira nih mau nggak? Mau boleh. Soalnya kan aku tuh punya channel gitu ya. Pengennya tuh pengen konten tapi nggak punya talent gitu. Nggak, tapi kalau Neng mau mah siap berenan ya sama Neng aja gitu. Itu geuning pejuh teh kalakah ngurus kikituan kolot lapar oge Gusti nu agung. Ai budak zaman kiwari. Ai Sepakat hei. Nah naon teh teh? Si Neng balik sekolah kalak kikieuan. Kunaon Neng teh? Abah teh lapar tadi teh yang dahar. Awewe mah nyangu Neng nyangu. Kan abah na tadi teh aya sugan teh ka kota deui. Ya Allah, iya deui. Kunaon make diajakan nih karak pulang sakola teh. apaan abah abdi teh ngevlog sareng si Neng teh pan atas sawartos ka abah. Heuh, pan ayeuna mah teu bebeja, meur bebeja heula apaan? Kudu bebeja. Ari dikeun teh abah teh kamari teh. Ge. Ijinan teh ka abdi teh kanggo saterusna. Ulah kitu. Nya, usah kali-kali deui. Sakola balik langsung ka imah. Awas sekali-kali deui ku abah ya. Nya. Awas sekali deui kaluarkeun sakolana lah. Percuma sakola ge. Ari kitu-kitu wae mah. Apaan tadi teh latihan heula abah teh ku matakan balik heula ka imah nyangu heula ari arek plak bebeja heula ka babahnya. nya. Awas. Buru balik buru. Kemana menjelma tadi teh? Hah? Mantap gitu bebeja aja lah mata goblok. Sebenarnya mah teganya kan engine aku banget tidak aneh-aneh. Tapi daripada main kesian daripada si Wada mau hayah hade si Wa memang kesini. Kamari abah teh kumaha? Seselana. Seselana. Iya we biasa kamari teh. Ayo sok sian dia abah teh kemarin teh seselana berkelanjutan lah gitu sama berarti emang biasa langsung ke semuanya. Ya. Si Teteh ketemu lagi di sini. Iya. Neng Enji mana? Nanti sareng Neng Enji. Panjang ceritana Neng Enji teh jadi dijodohkeun Dijodohkeun sareng saha? sareng orang Bandung sareng bos. Kunaon teh Sareng konfirmasi si bos. heula bade bade nikah di kan kamari teh tos janji bade Ceritana iya. nyemplung. Teteh Oh, jodohkeun. gitu. Iya, jadi jodohkeun itu si Wan teh damang tapi kudu aya nu nikah. Enji mah ka dieu teh cuman hayang diiskeun diri unggul. Gitu. Ya, masakan kopi kamu udah dijemput oke ka dia kan kali menteri. Kunaon Enji masihan harapan gitu yang bade nyemplung sareng bos juga abi larian kalian sanes gitu. Ya kan langsung ada Enji. Biasa ngiring pangeran. Abis ini lira paling Neng Enji kosan di bumi di dieu.
Soalnya kan abi teh gaduh hayam, gaduh domba. Ayam. Piraku kudu di kantor. Tah, pamit itu mah tuh barengan ya. Ya gitu. Jadi kan ada teh gaduh domba, gaduh hayam. Emi heula lain mana emi heula teh bade ka Hari akarna. hari tadi ngadu domba eta sok ngamihara usaha. Ah, teteh mah maklum hidup sorangan. Anu kawenangan sok aya anu mas. Sok aya. Ada kan malah teh Pak. Nya, pokona masihan sesuatu gitu kan. Anu janji. Pak. Aya atau saya itu orang sekarang guys. Bade teh bade nyanak ieu mirar yang gula kalau cenah kasih wa. Oh, mohon atuh mohon mangga. Udah. Ulah teu nya Mohon, kabumi. mohon. Neng. Kemana sih Neng? Kasih Lia Bogo, kasih Enji Bogo, kasih Enji, mending kasih Lia tuh Kak. Siam bogoh buat orang mungkin anjing mana. Bogo. Mana ngusup anjing. Emang naiknya dua anak kemana Jon? Justru etanya tak arah mungkin. Dek bingung oge. Tapi dek hayang. Udah mungkin betul anjing ngusup. Nyarek ke pelet tidak deh. Anjing. Neng. Ona nama karunya neng anjing teh. Ya ada kumaha itu dari paksa teh dulu. Neng da si Uwa teh na teh makin kacida. Tapi ke piwarang bisa bege ka ditu, ku angkin mau bege beri. Wayahna neng nusulnya tinggal di kondisinya. Ya Allah si Uwa teh baru kitu geuning ayeuna manehna teh kalirut ku hutang nu sakitu gedena. Ih dasar lalakina. Nya gitu. BG sangkilang-kilang tadi nyusul da ibu. Piraku neng ya Allah ari teteh jeung saha. Teteh jadi dia teh sorangan eukeun aya batur hirup diomongeun piraku neng ada gini. Nya ada kumaha si Neng Enji geuning da entos di payun berangkat. Sing karunya atuh neng ka Da di da umi teu damang. Sing sabar. Teteh jadi Bikin dia babi teh ke ka dia deui. diomongeun geuningan neng ge nyaho. Jadi rana mah alus goreng diomongkeun. Aduh, si baru kokok meni atuhnya ningali batur sedih teh, ningali batur susah teh abong kena batur teh piomongeun. Ah, pokona mah teteh mah neng, teu aya neng teh ge pasti moal aya batur ulin. Piomongeun moal aya batur curhat. Nya sing sabar da BG engkin bisa uji ka dia. Pokona mah hade si Uwa ka dirinya sing karunya ka teteh. Kelan jajar. Da umi teu damang. Sing sabar. Kunaon teh? Lewe menyasari. Kan abi bade umi engkin. Neng Emi Da terek umi teu damang. kuwi, ai teh jadi dia jeung saha neng Lia mah sok tara ulin-ulin da geuningan. Neng ku teteh jadi dia teh jadi jamu, neng mah buat sebetahnya. Kunaon sih aja ya. Sedih deh kok. Sabar itu Jon, gitu Jon. Jon sabar Ngus Jon. Ngus. Sedih anjing. Sedih anjing. Nah, kunaon Jon?
Ya jauh aja. Sabar, kemana? Kau kemana itu? Anak koleksi lihat diantep kan si anjing. Oh, stok sabar atuh sabar. Woi, sabar Jon. Wah, sabar Jon. Salaman jadi jalan. Udah ubikan karunya di situ kudu ditinggal sama aku. Wahnya mau dipasih anak naon salam ke si uangnya. Kayaknya salam ke si uangnya Neng. Neng Lia. Wah,